Wa idza amkana jeung di mana-mana kongang saha al muzaki jalma nu bayar zakat naon ayyamna yen ta nyegah ieu si muzaki zakatahu kana zakatna ieu si muzaki aw syai'an atau perkara minha tina ieu zakat an akhdi sultani nyegah tina ngambilna pemerintah az-zalimi anu zalim laha pikeun ieu zakat jaza mangka meunang naon dalika itu ayyamna. Jadi seorang muzaki jalma anu bayar zakat menang henteu maparinkeun zakatna ka pamarentah anu zalim tatkala pamarentah nungtut supaya zakatna dipasrahkeun ka eta pamarentah. Walakin tatapina bisyarti alla yatarotaba dengan syarat yen ta ulah kasusun alal man'i atas nyegahna maparinkeun zakat ka pamarentah ulah kasusun naon fitnatun fitnah. Jadi ku henteu maparinkeun zakat ka pamarentah ulah sampai ngakibatkeun aya fitnah. Wala maksiatun lillah jeung teu aya nilai maksiat ka Allah di dinya. Min kidbin sharihin tina ngabohong anu jelas, aw yaminin fajiratin atau sumpah anu palsu anu lacut. Aw nahwi dzalika atau saumpamana itu kidbin sharih. Nu penting ku henteu maparinkeun zakat ka pamarentah anu zalim di dinya ulah terjadi fitnah jeung ulah aya nilai maksiat ka Allah. Wa yakunu jeung bukti naon niatuhu niatna ieu si jalma fil man'i dina nyegah maparinkeun zakat ka pamarentah teh eta takhlisus sultani nyalametkeun pamarentah minal ismi tina dosa alladzi ismi yakunu bukti ieu ladzi alaihi berat atas ieu sultan fi wad'i zakati dina maparinkeun zakat dina merenahkeun zakat fi ghairi maudhi'iha dina lianti tempatna zakat. Salajengna kudu kabuktian niatna si jalma anu henteu maparinkeun zakat ka pamarentah anu zalim niatna teh hayang nyalametkeun pamarentah tina terjerumus tina dosa anu mana nilai dosana di dinya teh nyaeta maparinkeun zakat lain ka mustahikna. Salajengna niatna teh wa'anatul fuqara'i rek nulungan jalma-jalma fakir ala iqamati dinihim atas nulungan agamana fuqara bi i'taihim kumaparinan ka para fuqara makana perkara zakat parodon nu geus mardukeun nu geus mastikeun sapa Allah Gusti Allah lahum pikeun ieu fuqara alai atas ieu emak fi malihi dina hartana. Salajengna niatna si jalma henteu maparinkeun zakat ka pamarentah teh rek nulungan jalma-jalma fakir supaya ngadegkeun agamana kumaparinkeun zakat ka jalma-jalma fakir sakumaha nu geus dipardukeun ku Allah Subhanahu wa taala. Pedah ka pamarentah mah tatangga nu fuqara di lembur urang teh tara kabagean. Mata ku urang we dibagikeun langsung, tah eta teu nanaon. Jadi dina urusan teu maparinkeun zakat ka pamarentah anu zalim ditafsil hukumna jeung kudu compon syarat jeung rukuna oge kudu bener niatna supaya salamat tina fitnah. Wabillahi taufiq wallahu a'lam bissawab.